simkuring bade ngabahas salah sawios hadis Rasulullah nantuna ieu dunya ngadegna ieu dunya nyaeta bahasana kiwa mudunya bi arba'ati asya. Jadi ngadegna dunya nantuna dunya ku opat perkara. Insyaallah bagi dibahas anu opat. Lamun ka naon gitu kauna ku waktos ari waktu sepanjang pasti, tapi kan kadang-kadang anu talabul ilmi kadang siap kadang teu, lamun talabul ilmi panjang teuing kadang-kadang ridho kadang-kadang teu ridho. Mun kitu ibu jenengan ayeuna parantos setengah salapan mana lopat teh nyata hiji bi'ilmil ulama, kedua bi'adli umaro, katilu bisahawatil amnia, kaopat bidu'ail fuqara. Insya Allah salam Nabi dunia bakal ngantuk, dunia bakal ngadeg terkecuali ku 4 rupi.